Murid kieu ka mana bapana we ke can balik nya beuteung lapar bapana can balik duit teu boga ka mana nya ngahariwangkeun geus murid kieu aduh aing mah si Kang Edi sok nyieun diomongkeun we jeung HP baju sagala tuh bakat kusieun kapangiku si Surijah dikeun ka di kana duuskeun lamun di kana keresekeun mah pasti kapanggihkeun ku si Surijah besok kadaweung ieu wayah kieu mah di hareupeun imahna wah lamun kapanggih dia karep urang meureun dicarekan bisa-bisa korban ya termos oge dibalangkeun dasar atuh Kang Edi mah disawah keneh kamu mun balik bareng meureun wah perang dunia ka-7 teh bener-bener ieu mah bakalan hog tuh bener aya si Surijah. Neneng Hah kumaha Neneng? Neneng mana Biasa we aya perlu aing teh geus balang siar Neneng euy eta naon mawadus main tatu Neng tong atuh ieu mah nu urang salaki urang can balik euy meni lapar beuteung naon ieu malah dahareun dokumen ieu teh dokumen cing dokumen penting urang ieu mah iya tuh Neneng dokumen urang ieu mah dari mana ih teh heula atuh main tatu saeutik ieu rebut wae main rebut aduh aing mah bahaya ih lamun nepikeun ka buka mah duh aya perang dunia teh bener-bener ieu lamun bisa kabuka ieu ieu mah si murag we aing mah curiga euy sasarina ge mere si Sureneng ka aing hakana ieu naon jerona ieu dina dus sok buru ka dikeun Neneng meni rebut wae maneh mah ini menta tuh saeutik Neneng mana mah sasarina ge tepet sok dikeun ah tuh nya aing mah jadi aduh aing mah sia rebut wae maneh mah tuh nya aing mah penasaran ya hakaneun urang lapar Neneng nya kalau diamusing aduh ieu naon anu dirasa Sureneng aduh berarti salaki urang jeung maneh be aya di kebon mana salaki urangna mana toy teh nyaho aing mah beleguk Sureneng tanggung jawab ke mana salaki urang aya kecan balik berarti jeung maneh di kebon ari yeuna barangna aya jelema awah aduh bu Suganti kebeneran we lain Sugante dahareun efek nu kieu patut aduh borote panesan aing curiga tadi sa Sureneng aduh aing aya we pi omongeun teh sakitu perasaan marapi di dusan eta teh babawaan teh kapergo we si Surijah ya aduh aing omongeun teh pasti ya mun papanggih urang ge di mana-mana ulin ka manehanana wah geus we perang dunia ka-7 teh pasti hog hag geus ieu mah yeuh wah nyerenteng ke teh meureun si Surijah teh aduh aing ngomong gitu ka balelol yalah pusing aing mah kumaha engke we ah ogah gari kumaha ge pusing aing mah capek aing mah da